Nisbat butuh kana tempat yang butuh kanu ngayakeun aya opat. Hiji teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun nyaeta dat Allah. Sabab dat Allah mah teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu ngayakeun. Dua, butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun nyaeta sifat makhluk, sifat manusia, sifat sasatoan jeung sajabana. Pokona mah sifat makhluk mah butuhan kana tempat, butuhan kanu ngayakeun. Anu katilu, butuh kana tempat tapi teu butuh kanu ngayakeun. Tah ieu mah nyaeta sifatna Gusti Allah. Kunaon sababna sifat Gusti Allah butuh kana tempat? Margi moal matak aya sifat anu bular goler tanpa dat. Setiap sifat pasti gaduh butuheun mahal. Ai mahal teh nyaeta tempat sifat. Hartosna mahal teh nyaeta dat. Dat teh tempatna sifat. Sifat Allah butuh ka dat Allah. Sabab moal aya sifat anu bular goler tanpa dat. Nu kaopat, butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun nyaeta dat makhluk. Tapi bahasana sami sareng nu nembe. Nu kadua butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun, tapi nu kadua mah eusina sifat makhluk. Anu kaopat mah butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun tapi eusina dat makhluk. Sabab beda aya bahasa sifat hartosna dat, ai makan mah tempatna dat. Hartosna anu butuh kana firag, anu butuh kana lolowong kosong pikeun cicing. Nah, janten poin anu kadua mah sasaranana kana mahal, kana tempat sifatna manusia. Anu mana mahal mah teu bisa pundah-pindah. Beda jeung makan, aya makan mah bisa pundah-pindah. Mindahkeun pulpen dibelah dieu ka belah dieu bisa. Tapi mindahkeun sifat pulpen teu bisa. Atawa mindahkeun kabungah nu aya dina diri, sifat eta teh butuh kana mahal. Kabungah ku abi tetep bakal aya di diri abi. Sok sanajan abi pindah tempat, kabungahna tetep aya di abi. Beda deui jeung makan, aya makan mah abi bisa pindah-pindah, di dieu pindah, di ditu pindah. Aya mahal mah teu bisa pindah-pindah. Jadi di mana wae ayana di dinya netepna. Ai makan mah bisa pindah-pindah. Mun teu di masjid, madrasah. Mun teu di madrasah, di masjid. Tah kitu ai makan mah. Ai makan mah bisa pindah-pindah, ai mahal mah teu bisa pindah-pindah. Kahiji uwihan deui butuh kana teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun nyaeta dat Allah. Dat Allah teu butuh kana tempat, dat Allah teu butuh kanu ngayakeun. Kadua, butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun nyaeta sifat makhluk. Hartosna anu ngabutuhkeun kana mahal. Terus anu katilu, butuh kana tempat tapi teu butuh kanu ngayakeun nyaeta sifatna Gusti Allah. Atanapi sifat butuh kana dat. Sabab moal matak aya sifat anu bular goler tanpa dat. Nu kaopat, butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun eusina dat makhluk. Anu mana dat makhluk butuh kana tempat keur cicing anu sapaseunana, butuh kana firag, butuh kana lolowong kosong. Cekap.